Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Keheula ini juragan. Rudet kunaon teh? Hirup ku ayana rudet. Eueuh komo. Oh gitu. Enjang sekali ka hirup pada alam dunia mah gitu. Ya. Udah nguruskeun rakyatna, udah ngurus keluargana, udah nguruskeun masyarakat. Kabeh ge di dunia mah eueuh anu terudat. Oh gitu. Nya. Komo teu boga. Keheula jeung saya teh rajanya. Wicaksana. Raja wicaksana di Gunung Burangrang teh ya. Cik kumaha. Prabu Mada bro di juru, bro di panto, malayah di tengah imah. Segala aya beunghar raja. Segala beh. Beh di ditu, beh di dia. Beh masalah di dia, beh masalah di ditu. Masalah. Kabeh ge beunghar ge masalah. Oh gitu. Jeung saha beunghar masalah. Nya. Kahiji nu beunghar teh lamun urang apa eta titipan di pangeran. Diberi kepercayaan kudu beunghar urang. Geus diberi kepercayaan urang kudu kumaha lamun diberi keamanatan. Ya, masalah teh masalah. Da lain urang. Nya berapa nya? Nu Gusti dititipkeun ka urang sakan urang kudu bisa dikeluarkeun ka rakyat-rakyatna. Masalah. Teriuh eta ngurus rakyat, Bu. Disebut riweuh. Disebut riweuh da teriweuh. Nya Nah, kabeh ge kudu boga tanggung jawab. Omong sangsara. Bekirung sing ngasih. Saha teh? Tapi sangsara nu sabenerna mah lain sangsara ku masalah hartana nurudet mah. Nya. Sangsara hatena. Astagfirullahaladzim. Jadi kabeh oge nu ngeunah teu ngeunah mah kumaha teh. Beunghar hate gunah moal ngeunah. Benar Prabunya. Miskin hatena beuki miskin bangkit teu ngeunah. Ya. Kabeh ge sagage kumaha teh hate nu mana? Hate anu ikhlaskeun yen urang geus ditangtukeun kana sagala takdirna. Nya. Eta. Prabu ari jadi pamimpin teh kudu kumaha sabenerna nu alus cik. Karasa ku Prabu. Angga bae kieu lah nya, urang ulah kamimpin negara atawa kerajaan. Mimpin kulawarga atawa diri. Nya bener. Kan diri teh boga rakyat. Di antarana Allah mare panca indra. Nya. Aya hate sebagai raja nu dina awak urang. Panon, ceuli, biwir, irung, suku, sajabana. Kan eta rakyat nu kudu dibimbing ku hatena. Nya bener. Diwujudkeun ku diri urangna. Nya. Panon teh urang diamanatan ku Allah teh keur naon tetepoanana. Ulah nempoan hal-hal lain-lain nya. Tempo panejo teh si ieu teh geuningan jelema teu mampu, makhluk teu mampu. Ceuk hate teh. Euy. Berarti kudu dibikanya ceuli ngadenge. Bibir ngucapkeun, leungeun nu mere, lengkah anu leumpangna. Nya Prabu nya. Eta keur diri pribadi. Can urang ge boga tanggung jawab. Kulawarganya. Assalamualaikum syate. Assalamualaikum. Gitu hirup teh. Bu dia teh master. Kulawarga. Nya Prabu. Kulawarga berarti orang boga tanggung jawab sa pamajikan jeung turunan. Bener ya Prabunya. Kumaha urang ka pamajikan ngadidik teh. Ngamenejeuna kumaha urang kudu bener. Nya ulah ngadidik nu hal-hal nu mata picelakeun urang didik bimbing sakan jadi pamajikan teh partner ke urang. Nya Prabu. Ulah ngarasa pamajikan sahadapan urang salah eta. Pamajikan teh partner babaturan di rumah tangga. Sobat di rumah tangga. Bercerita pengalaman jeung pamajikan. Nya Prabu. Sagala ge keluh kesah jeung sahadi urang iwajeng pamajikan dan bisa dipercaya. Pannya joro-joro ting pamajikan. Lahir batin. Mata urang samemeh ngabina nagara teh
perbaiki heula rumah tangga urang. Nya Prabu. Joal turunan nu dibere ku Gusti urang barudak kudu dididik dibimbing bareng anjing pamajikan. Ya, imah pamajikan nyarekan ngilu urang nyarekan ka budak salah eta teh. Nya. Ana lamun dicarekan kudu jadi indungna rangkul ku urang bari jadi bapatahan ku balawan masna. Kudu jadi bapak rangkulnya. Ulah hareupeun indungna. Di tukang di kamar atau di luar ayo urang ulin jeung urang jang. Bapatahan bener cek indung maneh teh kade maneh kudu kieu supaya aja teu dicarekan ku indung maneh. Gitu. Nya. Ima indung mawa bedog. Bapak mawa pacul. Budak korbana. Ya, bener. Loba nu kitu. Loba. Sedangkan anak teh darma titipan di Gusti, tong borok anak pamajikan. Ya dah, diri orang oge geus titipan. Ada titipan deh berarti kan kudu ngajaga urang teh. Ya, kade bobogaan urang ulah sangeunah ngacrongkeun. Ayo yang belut. Yang belut. Dikeun kanu hakna kan gitu. Bosen cenah bosen. Nah, iya berarti goblok. Bis dibere ku Allah teh pasangan, hayo hayang pasangan nu lain. Geus nu aya. Nu aya pek gunakeun sahade-hadena. Nya. Tuh, lencromkan tu ka dieu siga eupan. Dengan lauk nu sengit. Hayang jair, hayang emas, hayang ieu. Geus hiji mun emas-emas. Ima jair hayang, tapi katutut ge hayang. Ieu. Ka manusia. Lain Prabu, bari sesirian teh kieu. Raja kan kudu make mahkota, hari ayeuna bet dijas, dilaken. Ieu teh naon ieu teh geus tilu hajat? Ieu. Geus di bandar. Geus di kebon. Oh nya da pura ku make mahkota. Namanya terkising make nu kitu. Eta make jas. Ih, make ulin we. Nya raja kerpere. Sekali lagi kerpere mah kesoba gaya hirupna. Okai. Kesoba gaya. Prabu kumaha sangkan teu riweuh pancen jadi raja teh nya. Sangkan dikacinta ku rakyat. Tah kudu kumaha urang teh? Lamun urang handi dikacinta. Perilaku Prabu rakyat kumaha tah? Urang teh kudu jadi sebagai pelayan, handap asor. Urang mau jadi raja lamun rakyatna. Nya. Berarti orang teh dipercaya ku rakyat sangkan mimpin ieu kerajaan. Nya. Lamun dipercaya ayeuna ku rakyat berarti orang kudu kumaha ka rakyatna. Susubuh nu hade. Bahasa nu hade. Perbuatan nu hade, ngajaga letah, ngajaga laku lampah urang. Sangkan ku rakyat ditempo da rakyat nu nempo teh alus henteu urang teh. Ya, lecek sorangan. Tapi rakyat menempona urang bener hentena rakyat mengandelena. Nya Prabu nya. Urang dibere darma titipan jadi raja kudu kumaha urang ka rakyat teh. Berarti aya hak rakyat di diri urang. Urang dibere istana loba kakayaan dalenu urang berarti eta ke rakyat-rakyat keneh. Da rakyat kudu ngasa anu ngeunahna. Da urang ge jadi kieu teh ku sabab ti rakyat. Kan gitu. Nya Prabu. Jadi orang tetap kudu nyaah ka rakyatna, bela kanu hukumna nu bener pek bener kanu salah pek salah tuh. Ya, kudu adil nya, adil wicaksana. Kumaha we ngaran wicaksana nya. Kudu kitu ya. Urang teh ulah pilih kasih. Kan rata-rata na kula warga sok kitu. Nya pilih kasih ieu mah nyaah kasih kanu bungsu mah nyaah pisan biasanya. Nu beureum na ge dilebok. Wah. Kata gitu. Raja. Sesuai jeung kebutuhan anak-anakna. Kata disebut adil. Nya. Sesuai keperluan anaknya. Nu ieu beuki ieu pek bere ieu ulah nu bere ieu dibikeun ka dieu da ge can atuh beuki. Tapi ieu ngeunah gitu. Nya Prabu. Jadi adil teh lain saukur tina bab dahareun unggul. Bab urang nikahnya ge kudu adil. Prabu menghadapi rakyat anu miskin, seorang raja kumaha tah? Kudu loba ceurik na raja teh. Maksudna? Urang teh kudu nempo keluh kesahna. Bari solusina. Nya. Ulah saukur di bapatahan hungkul dibere henteu. Da
nu aya di raja teh eta nu manehna tong pedit ka rakyat mah da kusabab rakyat mereka urang ulah pilih kasih pedah ieu teh dulur lain tapi sajajar kabeh rakyat teh gumantung syariatna ka rajana beureun kitu nya Prabu ya berarti ngarang ngagubantung ka rajana di dalam dunia ieu urang sebagai pemimpin sebagai raja berarti muntang ka nu maharaja nya kudu kumaha urang cara ngabereskeun ieu rakyatna yang harapan nu beunghar rakyat beunghar mungjakan babuk kuing nya tong pedit mereka hese da kabeh ge harta mah dharma titipan ulah sok ngarasain tanaga aing bisa menang duit tanaga di saha nya dibere kapintaran otak di saha anak dibere duit eta di saha nya kabeh oge eueuh nu urang kabeh oge anu gustingan Gusti Maha Welas Maha Asih dibikeun ka makhluk-makhlukna sangka jadi manfaat nya geus jadi manfaat kerusakan kumaha orang bisa jadi manfaat oge keur batur berarti nu beunghar kudu nyaah anu miskin si itu teu boga da saling ngabutuhkeun so nya bener nu beunghar enak pelit pedit pae jigana teh mah nu nguburkeun bener pae kubur ku hartana naudzubillah tapi nu beungharnya ka papadana ka nu miskina di mana urang paeh geus nitipkeun kahadean ka nu miskin nya bener urang bakal didoakeun nya bakal dianteurkeun bakal disolatkeun bakal digotong babarengan dikuburkeun bari pinuh ku kanyaah nya tak ieu hirup teh ulah sangeunahna urang loba duit beunghar nindas batur ari eta cokor ti saha nu Gusti ceuk Gusti sing saja mah anu nunjukkeun cokorna ka papadak keneh dibuntungan sia auzubillah min dzalik ulah peda-peda orang keur boga nya da KBG dunia mah bolak-balik ayeuna mahna keur boga isuk jaganing geto bakal moal boga sabalikna anu miskin ayeuna teu boga isuk jaganing geto bakal boga kera nya tapi lamun urang geus ditipkeun titipan ti Gusti ka papada makhluk Gusti oge bener di mana urang eueuh nulungan tairuk mah Prabu duit dan geus loba harta loba latak pokona mah ngaleuya masih kena lain di negara kuring loba nu geus kitu tapi masih kene nyarokot ka duit rakyat berarti geus dijungjurigan naudzubillah ku hawa nafsuna naudzubillah jadi leuwih nurut keneh ka hawa nafsuna labakan ka hatena geus teu mikiran maot da aya nama loba penyakit naon teh wahan teh oh apa ameureun wahan nya nu kumaha wahan teh anu hayang duit tapi mung paeh teh ngasieun paeh nangan dunia wae tapi paeh mung teu inget kana maot nya penyakit wahan ayeuna tah zamana teh sedeukeun paeh mah geus ngadodoho Prabu nya setiap waktu teh orang geus didatangan ku Ijroil itu Kang bisa dek ka mana nya poho nya geus paeh mah nu dicita-citakeun ku urang anu diinget ku urang moal tercapai malah nu dipikiran naon amal nya tayna balik deui Prabu hartana loba ngaleuya nya pokona mah raja ngaranna oge dikumahakeun da ku Prabu hartana loba sesuai jeung hukum undang-undang da kuring ge tetap rakyat mah kudu di bantuan diurusnya nya urus anak rakyat gering orang beunghar nah daerah tuh ya bener Prabu nya cek batur mewah hebat rajana tapi rakyat caleurik era urang ya bener urang mah kajeun kene diri urang teu boga rakyat nu senang nya ibarat naon sih anak pamajikan jeung salakina lamun pamajikan gendut anakna sehat salakina pegang dipuji kene benernya bener Prabunya bener ieu salakina ngurus pamajikannya anak sampai kabegung gitu ya gitu hari pamai salakina kan miskin misalkan leutik benernya tetap dipujinya tapi lamun dibalik nya salakina montok
salaki montok tah. Udah pegung, yang pegung, kaci dah ya salaki na tunggus gitu Bener, sawa. Prabu. Ya. Jadi sakumaha ge gambaran urang ngurus nagara teh, kerajaan teh gumantung karena anak pamajikan. Gambarananya Gambaran. tadinya Bayuan kudahareun anu halal. Bere nu ngeunah nu matak bergiji mah kitu. Anak sehat, pamajikan sehat. Urang na begung cek batur mah hebat ieu salakina. Anak karus sing pamajikan anak walaupun urang megang. nya. Tapi Kamu lain sebalik. duarana montok nya pokokna Iya mah. mah sejahtera. Keluarga sejahtera, adil dan makmur gitu. Cara Prabu nya. Sadi nah. Sadi montok pamajikan juga Buleun. jeung pamajikan jeung manehna jeung anakna marontok. Ngan lamun anak leutik curiga. Curiga naon tah? Berarti ada egois duanana ieu. Oh, indung montok bapak montok anak begu gitu. Komo nu pang parah nama pamajikan pegang anak pegang urang nu montokna. Eueuh sia. Sesuatu berarti ya. Ya, Ngabatin. batin berarti curi nyuuh pamajikan di kamar. Nya. Ari salakina dahar nyeungeunna. Ya, budakna panyesaan. Auzubillah. Waduh, Prabu. cilaka. Loba nu kitu enak. Nya Prabu. Malah maraban anu lain hakna. Hai, nu kumaha teh? Kade Nu kumaha teh? Urang boga anak pamajikan tapi urang boga duit dibikeun ka we batur. Salingkuhan benernya. Lain hakna dibere we nu ngeunahna batur mah. Ari nu geus aya geus kaiket ku urang disangsarakeun. Goblok anu kitu. Astagfirullahaladzim. Loba nu kitu. Nya Prabu. Di negara jin aya eta teh kitu. Iya, pasti. Sugan teh eueuh. Panjelema deui ya. Oh, aing mah. Sarua. Nya Nah, Prabu. loba nu kitu teh kade. Ulah ngarasa jabatan matak pantas dina Quran. Ya, harta, tahta jeung wanita teh nu bakal ngahancurkeun kahirupan urang. Mata kade awewe teh harta, Nya, jabatan harta, komo duit teh harta. Urang kudu bisa ngajaga eta sagala ge fitnah. Bener Fitnah kabeh oge. Fitnah dunia ya gitu. Lamun dipake bebenaran insyaallah jadi amal kasolehan. Masuk hayang rumput yang hijau di batur. Da nya. Manembung nyebor. Nu aya teh Mana dicebor. gararing bung disebor. Nya. Cebor tuh. Nyebor nu baturnya. Ayo nyeboran geus hejo. Geus Bener. hejo dicoboran we haban. Urang garing di atap dipupukeun teu. Ciraka. Rodi sedeh. Ngalamun we. Wah kalung naon dari sedeh ah. Iya biasa. Juga dangukeun eta cenah Prabu. Oh bangsal. Bangsa eta Bu. Gabah, sia gabah. Hebat. Alhamdulillah. Kalung badag dipanggul. Berat sama masa kilo teh. Sekeun heueuh. Aduh. Coba batu di bawahna. Kayak Prabu teh di kumaha urang teh teh hirup teh. Pokona mah kieu hirup mah nya. Nya. Isu mah teuing. Jadi sebagai pamimpin teh ulah ngarasa yen diri raja teh pamimpin ku lain. Sakabeh ge pamimpin lalaki mah. Kudu boga rasa naon. Kabeh ge diusik balikeun ku Maha Agung Maha Nya Kawasa. bener. Ngan urang kudu loba naon loba bersyukur hirup teh. Dibere di dunia kesempatan, dibere umur anu panjang, Nya. dibere sehat, dibere kiceu panon masih kena jelas. Rek naon deui urang. Nya. Da harta mah nuturkeun. Nya. Ngan mun harta nuturkeun kumaha nu aya geus ditacepkeun ku Gusti. Nya. Nya bener Prabu. Panon pek gunakeun sahade-hadena panon biwir sing hade ka bapada kan biwir hade teh. Laku lampa hade teh keur nyedot rezeki. Bener kan? Nya. Oh. Anak orang teh tinggalian sinyaah ka batur berehan hade Nya. hade ucap laku lampa urang ka batur ge bakal ingat rezeki ka urang. Da Allah mah teu nitipkeun langsung ti Allah ka urang. Tapi lewat papada dititipkeun rezeki urang. Nya bener Prabu. Nah, lamun urang teu balik goblok ceuk Allah teh aya rezeki maneh tapi itu keheuleun ka maneh. Gitu merek. Nya bener Prabu. Akhirna urang sangsara. Bisa nyangsarakeun teh lain karena ti Allahna. Nya. Tapi Kelakuan kelakuan urang sorangan. sorang. Nya. Da Allah mah Maha Adil. Tah ayeuna awewe kasalakina kudu kumaha cenah.
iya nya kumaha awewe teh kumaha cenah. sing sadia aya eueuhna salaki ikhtiar ulah jadikeun beban. Nya Tapi dorong doa ka Gustina, penta ka Gustina, da Gusti mah maha tanggung jawab. nya Ya. Da lain kedua berkowe. nya bener Prabu. Tapi ketika pamajikanna mudaja tengah penting ngadoa ka Gustina, segala cita-cita salakina sing berhasil, yakin tah bakal berhasil. Tah enak nu loba harta kudu kumaha cenah. Nu loba harta kade sing ingat kabeh ge dharma titipan. Bakal dipertanggungjawabkeun jaga di akhirat. Kabeungharan urang dipake naon? Nya Meungpeung hirup, meungpeung aya, meungpeung ku Allah diberi percaya, kepercayaan, pek gunakeun harta sahade-hadena keur jama-jama atau makhluk-makhluk anu barutuh. nya keur teu boga harta Keur anu teu boga harta tetep urang sing optimis, syukur nikmat, nya. nya Sing sobar, tawakal, da hirup mah kabeh oge rek nu aya nu eueuh bermasalah. bener Prabunya. Yang nu paling ngeunas cenah miskin mah hiji. Naon cenah Prabu? Unggulna teh di akhirat moal batin pertarosan kebeungharan. Nya. Ya, Tapi dah hayang beunghar Prabu atuh ah. udah gitu jelema. Ngan urang beungharna kudu sing siga Nya. aulia, Nya bener. agnia, anu nyaah darmawan ka batur nyaahan. Eta beunghar dunya, beunghar akhirat. Amin amin Ya. ya Allah nya. Keur anu teu boga ulah leutik hate masih aya nu bisa mere kahadean ka batur naon? Ku tanaga, ku etika, adab jeung budi pakarti. Nya. Katiluna ku pamikiran. Cing hade we eta. Da Allah mah pilih kasih. Nah urang gut eueuh berarti salah di urangna. Naon? Urang goblok. Nya benar Prabu. Merek bisa dikasebleun teu aya merek geuleuh ka si eta. Eta teh nutupan rezeki urang. Yang penting kudu soleh hirup teh Tah, nya. karek aya eueuh dua anak kudu soleh. Nu beunghar kudu soleh, nu miskin kudu soleh. Eta, Jadi lamun dua-duana alhamdulillah, soleh, nya. nu beunghar bakal mikeun hartana, nu miskin bakal ngadoakeun. Nya tambah bakal selamat Bakal dunia jeung selamat akhirat sini tulungan Ya nya. oh, Di akhirat bakal sini nya. tulungan. Alhamdulillah nuhun Prabu ah. Hirup mah. Nuhun pisan ya Bukan papatahana. pikiran. Nya. Dadunya mah kabeh ge bermasalah. Ya, kabeh ge ujian. Ya, kayak orang perkenalkan kepala wargi ya kepala wargi teh Prabu Wicaksana Lain ketang. nu ngarajaan di Gunung Burangrang. Gosip. Kuring mah biasa merayat. Nya, rakyat tapi memang Merakyat. merakyat. Raja nu merakyatnya. Da urang ge raja diri. Nya, Raja diri nya. naon sih? Cing, Kumaha raja kumaha diri raja naon? diri? Hate raja Oh diri. iya bener. Lamun urang bisa ngendalikeun hati orang bener, tiap pacain orang bakal bener kabeh. Ya insyaallah. Daripada anak urang geus otak wah lieur otak teh awewe nepana berlian awewe bisa eling teh ya berarti alinya kudu benernya hirup mah lo awewe heuh itu lah dengan awewe wae neangan mah rahmat barokah di Allah amin ya jangan lupa like, komen dan subscribe